Tulungan dong mah. Alur lama, tadi mah kita ke Andra, tanya ke bangku, tapi badak ya mana mana entah iya ngahiji ka budak eta. Mana naon maksudna ayeuna arek gabung ka budak si Adriansa eta geng. Dikit-dikit mah kita anu ngajakan urang mabur, mun teu ngajakan urang, bageul ayeuna. Ah, siapa? Jadi mana ayeuna nyalahkeun urang? Geus, ayeuna mah mana kuliah jeung si eta. Da ieu. Nyawa teh. Ayeuna mah si Asep teh gabung serta ka barudak si Adriansa endegeng teuing gara-gara naon urang ge geuleuh jadi nate da. Heuh nya pas iraha gitu. Kamari gara-gara nate anu urang rek kabur teh geuning anu maneh teu milu urang teh kanyahoan ku guru. Jadi we dihukum di lapang. Untung urang teu ngilu. Ah sia sih lamun aya maneh mah berhasil meureun eta teh. Heuh da kurang ngajakan urang sih. Mana nyaho teh sebenarnya namanya si Adriansa teh henteu kos nu ku batur dipikirkeun teh lain jelema bager si eta teh sebenarnya mah. Heeh, mana teh percaya? Itu. Oke, urang ka imahna jeung urang. Heeh. Emang aya urang ngomong gitu? Dah. Oke, tuh orang gabung ke kelompok kuliah. Emang kunaon? Urang terang sadar. Si Ani teh mempengaruhkan orang, jadi kita kamu akan batur. Ngerti tuh? Dua bisa. Iya bisa. Ayo. Ayo, orang tinggalannya. Gimana menit nawar-nawar ka imah maneh mampir ke ngopi ke naon ke? Oke lah, kapan-kapan soalnya imah orang keberantakan euy. Ulang. Ya. Kamananya budak teh si eta teh pun si teh ka urang. Heuh nya. Tuh nih si Asep. Asep. Mana rek ka mana? Mana ku naon ayeuna teh ngambek ka urang. Tong sok kitu cigerak urang ka dieu teh. Urang nyaho. Urang ulin jeung mana? Jadi maksud mana teh kitu? Heeh. Apana anu boga ide kamari erek kabur oge maneh. Maneh. Ih geus gandeng teh ya ingat. Geus maneh mendingan ngilu ka urang. Bumbung. Maneh teh nyaho teu. Sebenarnya mah si Adriansa teh jiga anu ku maneh pikir. Ah mah eta teh bagus. Gerak kuat. Ah maneh teh percaya we engke hayu tempo jeung urang ka imahna. Arek mah. Hayu iraha. Ayeuna we. Hayu. Hayu buru. Ayo. Lu mana coba gimana si Adriansa? Ayo. Cek sana. Si Andri. Kenapa si Adriansa mana? Kita kan si berarti si eta bener lawan suwe. Kayak coba urang tanya nya. Teh, ada di mana? Ai, kumaha
Jeep aslina. Tah, sanyaho urang mah. Ini si Adrian. Iya. Pira kuah. Iya, ngomong. Kan, bener. Si Adrian sah. Mana tempat tuh? Bener tuh si urang. Mana masuk orang percayaan sih heuh teu. Aja nama orang yang kami. Urang tusukan. Urang ka imahna si Adriansa. Urang ngomong ke si Adriansa. Ngomong naon? Heuh ngomong urang arek ulin ka imah manehna. Pasti embungeun. Nah, kembali lamun si eta bunga urang datang ka imahna mergok. Efeknya bener si eta nak kitu. Kanyahoan eta belangna ayeuna mah. Urang mah urang mah sama teh. No why. Eta anu bodas geuning. Orang mah Pinocchio. Di urang Urang mah pira? Pinocchio teh anu mana teh sih? Nu eta nu ieu eta. Pesek. Mancung. Kurang mah salah mah anu ini. Jadi ada kayak ibu satu. Siapa ngajak gaul di jelema teh? Siapa tuturkeun yuk ayeuna. Yuk. Tuh ya si Adiansa. Bapak geus. Dipikir-pikir rumah karunya itu sih itu ya. Kurang teh nyangka sih itu mah. Ayo nama urang baca duit. Macam apa sih hawanya sekarang?
urang teh ayeuna ngaku bangor gitu. Urang geus munafik kamaranan teh. Urang sebenarnya sok ngarokok, sok ngebak jeung nu lainna. Ngan urang mah hayangna urang hungkul nu bangor teh, maraneh mah entok kampura. Urang geus munafik kamaranan teh. Cultivate your hunger before you idealize. Motivate your anger to make them all realize. Climbing the mountain, never coming down. Breaking through the contents, never falling down.